mending pondok umur hirup kita kaukur kawas batur milih diri beda jang batur ruksa raga sakucur singaula kawayana ulah rek harasubaha sabar ge temunggu keur di doja sulaya tawale ngukuntit tilun taon ririwit ku panyakit tulung jampe sing leungit akan kesel rejeng sulit nyorang panyakit biasa sarerea rata-rata deuweut balarea candi mangsa telugina krisis rumah tangga hari gitu horeng kieu jadina ku teu sangka yang ompong jadi duga bakal sangsara olah nafsu nuna langsung laku lampah nusaraka pingajar menang tugena rumah tangga anu rucah geura pasrah jeung sumara lira manuk dikurung teu bisa ulu biung rajang batur ikhlas ragana langsa lira digantung di tangatur ingkar mulang tanpa datang kula warga nu teu datang puguh raga di badan teu sumurean teringaran Allah gitu we nya adatna puguh ge air hirup teh kudu cager-bager dina zaman ayeuna mah mata ge rucah awun tah wae moal-moal ulah sok awun tah wae ulah sok diturutan yang ompong ulah komo bapak Asepura mah sepura mah ngomong kudu cager-bager ayeuna namanya pilih kawas eyang eot gitu datang era aing geus kolot namanya arun tah wae mata kudu cager-bager teh pelbah dieu nah urang teh tuh pada diturutan kawasi nok norok-nok gitu Bapak Kapolsek nu kudu diturutan mah cager-bager Pak Kapolsek cik kumaha geura mending pondok umur hirup kita kaukur rajang batur milih diri beda jang batur ruksa padana sakucur singaula neng nok kawayana kudu sabar ulah rek arasubaha sabar ge teu munggu tadi dojai mah sulaya tawale ngukunetit tilu taun ririwit ku panyakit tulung apa Kapolsek jampe sing leungit hate kesel rejeng sulit nyorang panyakit biasa sarerea
rata-rata Deueuheun balarea Candi Mangsa Delugina krisis rumah tangga horeng Ari kitu. kieu jadina ku teu sangka teu diduga bakal sangsara ilang nafsu nalangsa laku lampah nusaraka diganjar menang tugena wawalasna gawe ruca geura pasrah jeung sumara lira manuk dikurung apa Aturan haji ka Pak Haji Merak, Ucu. teu bisa ulu biung rajang batur ikhlas badan sakuju gering ngatuh ngalang layu ingkana mulang tanpa datang kula warga mete datang puguh rasa kahudang tesumalang antering ngarang geus moari ngerang deui waringrang cager bager mah urang teh cager bager hanas eta barudak lalu bapak ngabutuhna adatna benar eta mah oh adatna kitu teh atuh nu penting mah cager sabudak bager mah gede pasti gede kabutuhna leutik pasti leutik kabutuhna contohna eyang eo tuh anger we peot saumur-umur kitu we teu nambah da eta hirupna teh cager teh coba lamun dibere cager mah meureun moal kos batak leumpang oge jinggrung sabelah tangkos we nama. tangkos Bapak Haji Merak Pak Haji Merak kapan cager bager salamina aturan we ka Pak Haji Merak lah mending pandang umur hirup kita kaukur kawas batur Pak Haji milik diri beda jeung batur ruksa badan sakucu singaulan aya kitu Pak Haji Merak kawayana Pak Haji Merak anawi ngersakeun ka payun Pak Haji subahan sabar ge teu mungguhan keur didoja teu sulaya that's right ucu tawale ngukun atit Pak Haji Merak 3 tahun diriwit ku panyakit aduh tulung Pak Haji Merak anu bahagia kasan rejeng suli nyorang panyakit biasa ning nur sarerea rata-rata deueuheun balarea wae ye Candi Mangsa ning nur delugina krisis rumah tangga geuning kieu jadina ku teu sangka wanya iya aduh geuning sangsara hirup ki kata langsara laku lampah nusara kaus diganjar menang tugena gawelasna anu ruca geura pasrah jeung sumara lira manukna kurung teu bisa ulu biung rajang batur Pak Haji ilang atena langasa lir digantung di tangatung ingkar mulang tanpa datang kula warga mete datang buku rasa kahudang Sumalang